Yang ini, aduh, ya kumaya, dari aing, aduh, sekuat yang minum, aduh, biasa tuh nggak ada ngecai-cai aja nih suara cai, aduh, aduh, tuh gini aja lemak ya, sukanya nilungan, Neng, Manawi gaduh cai neng nyuhunkeun. Neng. Aduh Manawi gaduh cai nyuhunkeun neng. Aduh. Non, hayang cai. Non, hayang cai mana teh? Yo, cai yo. Oh. Teh karena nganda harus Leung meunggih ngasep euy bagi sekolah. dibagi angin peon sudah picet jalan buru palikeun jalan Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Allahu Akbar. Kieu mah kudu ngabejaan Kang Giri. Itu tulungan anu disiksa. Disiksa ku saha? Duka da awalnya lobaan. Di mana? Saya di ditu ayo ibu. Di mana? Tuh di ditu. Karena raonan ya aranjeun nyiksa jelema anu kaya kieu. Ganteng ya. Cicing. bade ka mana kasep salah di kasep jajaka Cicing. daek dulungan ieu mah kasep itu salah jajaka bade ka mana kasep Ai aranjeun teh saha atuh ningali jelema kieu lain tarulungan. Kalem atuh. galak kasep Kalem atuh. lebar euy sugan teh bak kasep ge Jarajekan keur mah geus teu daya teu upaya. Kalahkah di jarajekan. Bade ka mana? Arinit moal. Kalem atuh. Init. Kasep Astagfirullahaladzim. Dia mah juga Mang Ubed. Lasmi, tadi yuk. Susuk buru tulungan dia. Nah, tulin daek kan tadi awal wawancara teh lobaan. Nah, susuk kerap wae. Susuk was di tuan. Akang da ieu wawuh ieu ama Mang Akang yakin ieu mah. Sapuro Lasmi. Bukan. Baik. Tak ieu, tak ieu. Ini bawa itu tuh. Duduk kuy di kafe. Awal wawancara teh ganjeng. Nih bantuan nih. Tahu ka dia tuh ka dia.
Akang ieu teh bade di bumi atau napi di dieu wae? Keun wae lah di dieu heula we ameh udarana seger. Lasmi, jeung panguakeun cai. Mun atuh kela nyandak keula cai. Nuhun sok. Tadi Lasmi, sok sapan wa. Sok. Iya, iya. Sok atuh masa asa ah. Atuh da bisi. Mau kuat memang mau imah. Swadal. Sok tadi kan. Tak ieu heula. Sok. Selila terpanggil sekali panggil mang ngasih kenal Gusti. Aduh. Mang itu Kuat nugas dulu. tuh. Tuh sok mang. Iya nah Lasmi. Aduh. Si Aki pas keperangan kertapa. Kumaha tuh Kang? Nya dari jalan merenang bisa-bisa arurang we imah sok we teruskeun heula. Lasmi nyandak cai dia eta akang. Iya cepat. Tas. Sok mang. Ada juga. Aduh. Terus mang. Terus. Mas. Sok mang seredi. Aduh. Kayak yang diuk lah. Diuk wae. Yang diuk. Sok. Di mana itu? Yang nyaran deh. Kieu ngareuna mang kieu. Oke. Aduh. Minum deui lah ieu teh bener Mang Ubed gitu. Nya, ieu teh. Hari itu saha tuh? Iya mang itu giri. Hari itu giri. Iya. Duh, alhamdulillah Gusti dipanggihkeun jeung jang giri. Hari ieu saha? Adi malas nih. Pamajikan lain. Sanes mang. Saha tuh? Hari amang teh kunaon atuh meunah bet bisa jadi kieu. Pan amang teh galungan. Jeung si Tarman. Ojong garong baladna Ki Barong teh geuningan anu nandasa Bapak Hidup. Aduh. Hadena atunya kapang keburu kapanggi ku ieu ku Lasmi coba lamun kapanggi ku batur bisa kumahaeun ieu mah. Alhamdulillah. Oh, berarti awewe nu tadi loba teh anak buah Ki Barong. Lain eta mah. Amang mah samemeh jeung gerombolan eta patlakna jeung si Tarman jeung rampog balad si Ki Barong mah. Samemeh eta. Itu ada eta. Sahanya mang. Sugan apal amang. Teuing eta mah asa karek manggih karek nempo amang mah eta komplotan eta mah. Mun ditanyakeun ari nu awewe eta mah. Lain gitu. Apana tadi awe eta teh anu nyiksa si amang teh lain. Yes. Atuh da. Sudah naon Lasmi.
Akang mau menitu ngarti. Pang nama amang teh merjuangkeun amanat di Bapak hidup yang hidup anu mangrupakeun korang. Tah di harita basa amang galungan, basa amang nitah kahidap indit. Nya ti harita korang teh amang teh hampura. Lain mang ai orang teh usina teh naon. Amang ge nepikeun kaki warita apa usina mah. Kan heuh amanat di Bapak hidup teh kitu yang hidup lamun hidup geus dewasa. Kan heuh amanatna teh kieu eta korang teh bentuk jeung wadahna teh ulah nepikeun ka dirubah, nepikeun ka mana wae. Ulah wani-wani muka kan ukur hidup anu bisa muka. Oke, hari hidup bisa tumetep di dia kumaha jujutanana. Eta mang harita basa amang kergalungan kuring kita lompat ku amang teh. Kuring teh reuwas langsung lompat ka dieu manggihan tempat ieu. Di dieu teh aya Kitulang sareng Lasmi. Tah eta abi teh jadi di dieu. Kayak gening kita tadi dekat tinggali Kitulangna ka mana? Nuju tapak. Apa? Kalau rasa menuju tapa pas amang rak di abi di sana ka dieu teh. Nangis mah tuh enak mah nggak istirahat biar Ya itulah. Mang, cai heula. Aduh, nuhun. suatu bang cai heula kumaha ayeuna asrada masih nyeri. Tah tinggal dada tuh ada nyerikeun mah kena umur menunjukkan apa. Terus naon ya? Tasmi kita salah ka dia. Iya memang ini namanya orang bari ngobrol kira-kira kalau abdi bapak jeung emak araya keneh gitu. Nya eta aja. Ieu teh jadi pemikiran Amang salila ieu teh. Amang mah ti harita basa kajadian oge can pangideui jeung si emak jeung si bapak ujang. Ya mudah-mudahan mah sin araya keneh nya Kak. Ya gitu nuhun Asmi. Setelah hari Mang Lukman Si Lukman teu nya eta Amang jeung Mang Lukman disarua pada pisah nya pada boga tujuan paneangan teh neangan bapak hidup jeung mah hidup.
Kasih. Jodoh banget si Surian. Aku ya teh jelema teh. Masih kasih ngambek. Gagaban nyebut mana? Ya, kenalan kasih kasih. Kelak nempak bang nempangkeun heula kasih kasih. Kan nempangkeun. Terus aku ieu teh meuli cuma til pisan. Anjir, ini mah ngambek. Oh, ini mah ngambek. Ngambek. Juga kita hayang galungan jeung kuring. Sok dari maju ke belakang. Tanya tuh teh kayak naon. Sok teh kaon ka dari teh. Biasa we ngalewat unggulnya kan kabarengan anu kasep. Alah, ieu mah lain aing ngalewat ka dieu. Apa ieu mah aya maksud? Emang ulah ngalewat ka jalan dieu. Atuh kan ngalewat mah bebas. Hop. Isi. Lasmi sabar. Buat yang kaparengan hunkul ngaliwat ka dieu. Heeh, jadi kolot teh. Heeh. Ngomong wae. Penting pisan. Ngambok. Nggak Lasmi merenang kaparengan ieu mah ngaliwat ka dieu geus we. Alah, akang ge sarwana. Alah, itu ngambek deui. Geus we atuh aya namanya ulah nyieun masalah di dieu juga aya mah bisi bade neruskeun perjalanan mah. Ya atuh ganteng kayak bakal penak deui nya. Ya, dah si ganteng lagi ambek wae deui sarwana. Daki. Daki. Dadah. Aduh, aya wae. Juga mang eta apal eta barudak di mana? Teu apal ku amang oge. Eta teh ting di mana barudak eta. Ngan lamun ditilik-tilik dina pakaian mah jiga nama eta teh anu caricing di paguron gitu. Gitu mah. Oh, ini aja nama mang. Ek disusul meureun ku akang. Ayo Lasmi kukulutus wae. Nya kunaon atuh? Baru lagi alma bade ngautuk ke langaus. Ya, jang kiri. Di tempo-tempo mah ku amang nyilasmi teh neuden harapan ka hidup. Ari amang karuh kuring mah eta teh asa ka adi ka si Lasmi teh. Atuh kan bae kitu nama da tuh saku kocoran ieu jeung ujang. Teuing atuh mang bari nage abi ka cai heula. Mang di dieu heula. Nya, jangan sok. Alhamdulillah. Hiji ayeuna mah geus panggih jeung giri. Tinggal jeung kolotna we ieu teh duh, teuing di mana. Tah geuning ayeuna pangaros deui, kadenya tos sieun-sieun ku garung. Sok atuh urang ngawitan ngaosna. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Nasru yansuru nasrun fahuwa nasirun wadaka mansurun lam yansur lamma yansur la yansuru la yansuru la yansuru liyansur la yansur unsur la tansur mansurun mansurun min surun. Sadaqallahul azim. Atas satu ayeuna mah Wang Arwi.
punten yang sarang. Apanya sarangnya di dia ada di jalannya. Ayo. Cicing heula euy. Urang Cicing, kudu tahan. Jepang bisa kapanggieun keluarga. Deket lembur ya. Aduh, itu ayah lewe euy, digaranggu si kuing yang akalan. Cicing bagian aing. Bang bodoh ku aing. Naon mane? Cici ulah ngaganggu. Ganggu abi magan. Aing ek newak putri geulis. Si Aek naon? Gelag-gelagan, keur naon ieu hiji? Hiji 2 3 4 5, abi mah gaduh 10 Kang, karena rieu. Teh ngomong teh, di mana ayeuna? Ayo tuh. Sia mah ngabohong meureun. Bener gan, barahenol di ditu mah, keur naon nu kieu? Montong sok ngabohong sia teh. Karena rieu di ditu mah, keur naon nu kieu? Dipalih ditu. Bener ieu teh. Hayu uang teang. Siap atuh. Ya Allah, nyuhunkeun pitulung abdi ya Allah. Payun kan? Bayannya euy. Bayan ya mah, henol bayan. Main dulu bahenol. Ayo, ayo. Awang daripada nu ieu. Lumayan. Iya, Pak. Hari ini, Bro. Ayo. Yap. Mana ieu tempatna? Goblok teh nggak bohong geuningan. Ayo, uang teh ang deui. Udah, euy, udah. Cicing ieu mah nu jahat nih. Ampun. Cicing. Ampun. Cicing baikkeun teh eta. Budak cen. Bekam gane kapange cicing nyebut. Cicing nyebut. Cicing kan cenah arawalah cenah hari itu lah. Cing. Aduh, mana eta calon teh? Para lagu ka tuh daya mah. Masih jorok Ki, anak buah Ki Barong. Aing mau eta masih jorok yakin.
cicing ni. Ulah ke, ulah sian cicing. Ia malin nu jahat cicing. Kan sana malah ulah lah sana jarah ulah. Cicing ke orang aturkan balik mas cicing kersian. Cicing. Geus ku aing urus depan ge lah. Cicing. Ah, tuh manting. Cicing ulah. Cicing geus ieu ulah deket. Paling gila, atur ku aing serang. Cicing aja dong, lain waktu na ya nama. Cicing, geus jauh, tuh, geus jauh. Cicing nanya, cicing. Marantau gening ki. Geus ini tanya nama gening. Cicing kan sana jauh lah. Cicing. Anak gua si Barong eta mah. Lobaan deui. Lukman. Si kasih Tarman eta mahnya. Tarman eta mah Kang. Aya nu ugi eta. Aya eta si Tarman urang kampung. Urut lemur akang baheula. Geus lawang sareupan ku aing. Ke cicing heula neng bala waktu nu alus. Cewek kawan ni eueuh. Ayu jeung aing.